nampiri bunuh laksa ketika bingahan kana pihak membagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun sumasungkem konyuk panjaringan Sri Paduka ditampi nuhun pujastuti sampean Kang Rai kaunyuk kasepuhan patih negara nuhun gentem sorana ibu budak teh wah simaan ibu budak teh kalihna ti eta tansah diajeng saken kawontenan keraton nagara Astina. Iya inggih. Prabu Duryodana ya Prabu Jia Kapitana Dastarata Putra ya Gendari Suta. Wah, iya inggih. Ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar dentap pinalipit ing sososari nengan nawaratna. Lemek babut perang wedan ing ginanda widajebat kasturi lana sinebarana sari-sari. Bino kasri tinaretes ing sosoca lan mawe sing sarwa busana ingkang ditaretes inten rinukmi murugmu biar kadiakuna remagan kian patih Anggandara Yupati Harya Sangkuni Yupati Suman iya inggih kalayan tekantun ieu kapersantenanana Prabu Duryodana kakasih Jara Sabda. Leres. Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda azrih ningali pamurna Lendra. Gunirahangan di kagerem kadimacan sindrang payem metukang Brahmapati. Paman Kunting Bagja Nutaya Papadana Kaula wayana sampean parantos tiasa nyaosan pangangkir kula paman kapayun linggihna oge Kang Rayi Jara Sabda alah nampi rebunuhun laksa ketika bingahan pun mangkana naon rupika pembagai kalayan nyewon katampi asemah pangabakti mangka kunyuk anaking anak Prabu kalih nati eta pilih kiranga tata kiranga titik duduga priyoga cologong sarang saja binama alum anu disuhunekeun Katilo perkawisna pulwa panjenengan anak Prabu ngangkir linggih pun emang dina waktu ayeuna tansah diajeng-ajeng aya naon mangga antos paman Kang Rayi Jara Sabda anu neme diistrenan jadi senopati kapayun Mas Putra nampiri bunuh laksa ketika bingahan kana pihak membagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun sumasungkem konyuk panjaringan Sri Paduka ditampi nuhun pujastuti sampean Kang Rayi kaunyuk kasepuhan patih negara nuhun gentem sorana ibu budak teh wah simaan ibu budak teh kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon prodampa Gusti kersah nimala tansah diajeng-ajeng mangga atuh naon ieu paman purwa dihaturanan linggih saperkawis kaula teh sono laras kadua nati eta kaula teh kengeng kareuwas paman reuwas naon anaking beja tidu menang dipersaya yen telakeun geuning Pandawa sakumaha anu parantos diuningakeun ku wala dia bala tamtama oge ku Kang Raka Adipati Karna eyang Bisma kasepuhan Resi Durna yen Pandawa teh nyamurna teh di nagara Wirata kalayan masih kene hirup 12 tahun Pandawa dihukum 1 tahun nyamur nate di negara Astina di negara Wirata ayeuna sasat parantos tutas nyamurna yakin daek teh daek
Pandawa bakal nagih janji mentan negara Amarta anu geus diborohkeun ku manehna kana main dadu ka kaula tuh. Kumaha cara sareng katangtosanana teu leh jadi hileud kana hate kaula paman. Teu balik jadi bayangan wae mah. Tak kuhal sakitu cing tulungan kumaha sapanjang Pandawa masih kene hirup hate kaula moal oleh kieu keung asa eueuh pibatureun hirup tiris asa eueuh pikeun pisimuteun hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana kudu kumaha paman ladalah anaki ulah jadi bang baluh kana kolbu ulah dugi ka raja teu damang alatan ngemutan eta Pandawa masih kene hirup margi bilih aya mamala ka nagara ayeuna mah kapan hidup teh parantos ngistrenan ieu jara sabda anu parantos masihkeun kasangeman toh pati jiwa raga demi kasalamatan astina mangga ayeuna mah garapen teh sae ku anak Prabu pilih teu percanten imbalan cikan kumaha ieu Sang Nalendra teh nuju ngungun ngangluh ku ayana Pandawa masih kene hirup kalayan tutas tina nyamurna oge ayana teh di nagara Wirata Tu geuning. ceng kumaha Nuju ngarat Sang Nalendra nuju lara tunggara sumuhun laras. Tunda kasangeman teh kayaknya. Sri Paduka Gusti kumaha Kang Rayi bujeng hingga manusia nu aya di alam marcapada Tu geuning. paripaosna dalah dewa dalah sang hyang anu aya di sawarga Maniloka ngaganggu katentreman Sang Nalendra kaula sangem pikeun ngabasmina Paduka nyaan tanggung jawabna percaya Teu gagal eta mangistrenan teh kula. cing persanten Paduka cing persanten Ujung-ujung jalami atuh. regreg pageuh ulah bari ungut kalinuan ulah bade gedakangina sapanjang kaula di persanten sapanjang kaula aya di negara Astina bakal aman tidak gangguan wah Ujung-ujung jalmi uka-uka datang dari bujeng hingga jalma manusia anu aya di alam dunya uka-uka kolor ijo sadayana dibasmi ku kaula pilih aya nu ngaganggu maka bilih aya ieu mah bilih aya leres. gentayangan Bisa tiap pan ieu anu kasebat pemburu hantu king persanten di barangan ditanggung jawab. bujeng hingga manusia hantu diburu ku kaula Burukan. cing persanten tobat nuhun atuh Kang Rayi lir pendra Iya nggih. barang nuju raos impal wacana sapraptanipun Raden Bima Iya nggih. Bima angkat ti nagara Astina dumeh parantos tutas tina nyamur 13 tahun nya tanpa badanten heula sareng para saderekna Leres. lumampah ngagidig ngajugjug negara Astina sorak kena halada hana dayo Bagea Bima yuk paman ngagos tenang